Meni tebalek dokter teh. Saya orang teh kabinget teh yang berobat. Kakak di tita rawat jalan. Yang meni barala jalan teh. Tulis, maneh medai kan ngebersihan jalan? Gue ya tadi tahu dokter. Tahu dokter kumaha hari maneh teh ka Harti. Kan teh tulis teh ka dokter berobat. Kakak di rawat jalan. Yang geus sasapu. Atuh sarua jeung iya. Baralek dokter ayeuna mah. Emang iya di sasapu oge rawat jalan. Ari iya mah lain di sasapu rawat jalan. Terus ari iya di naon atuh? Tuh, iya mah diberi resep. Ibu tuh bisa masak. Terus kumaha tuh orang mau cager-cager ari cara berobat gitu mah. Ibu ya ge bingung, teh kumaha. Coba cek si bapak resepna kudu ditebus di apotek. Terus atuh lain mah orang yang dokter nu lain, dokter ieu mah stres. Tuh hayu atuh.